ningali dinu beritanya banyak Sumatera keur kamusibahan Sumatera teh bah banjir bandang atau kai golondongan nepikeun ka paralit bah raruksak rumah-rumah imah-imah teh raruksak nu carilaka anu kumaha wah karunya meniwatir bah aduh nya kitu teh atau imang badai di Sumatera mah di Aceh sakali musibah teh abah mah alhamdulillah gitu diberi musibah teh 2 kali aya keberkahan nikmat Allah abah mah malam Jumat jeung malam Minggu abah mah berkah sagolondongan kaina abah masuk naon asa banjir Sabtu Minggu malam Jumat malam Sabtu malam Minggu tapi kai sagolondong jorang sawang eta mah jorang atuh bah ampun kalau ngabahas banjir nu kitu paingan atuh senapa RW ngangkleng matakna mang bade abah yang pikalungsek kieu geus teu kuat linung aduh tapi alhamdulillah mawa berkah mang bade abah mah tuh musibah teh dah wae atuh bah nu kitu malah urang mah teu ngarti urang masih kena di bawah umur urusan nu kitu ngan heunteu kabayang eta bahnya aduh karunya urang mah aya ke warga-warga nu aya di Sumatera banjir gitu aduh Gusti meuni ketir bah urang kabayangkeun lah lamun urang aya di posisi gitu aduh Gusti matak seungah ya bahnya La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aduh Gusti aing ngocoblak tita tadi astaga kalah kerek aki-aki nurus tonyong ampun aing mending kena ngopi anu mah